Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring wastapun Hendi Perdiansa sejak ngawilujengkeun mailing poe basa Indung internasional ngajembarkeun basa Sunda. Cagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Dadan Darmawan. Simkuring salaku pemuda anu mikaresep kana seni tradisi khususna seni tradisi Sunda. Tah kukituna alhamdulillah simkuring dina denget ieu ngiring bingah. Da upami bade ngiring jajab mah bingung. Kahiji bade ngajajab saha, kadua bade ngajajab ka mana. Tah kitu dina raragami eling basa Indung internasional simkuring umajak ka para pamuda, ka para nonoman, hayu urang ngamumule bahasa Sunda, teu kudu era, teu kudu gengsi. Dalamun teu ku urang rek usaha deui ngamumule bahasa Sunda teh bakal leuwih bangga, bakal leuwih regreg kitu tah upami urang salaku pamuda teh ngiring ngamumule dan kudu ngamumule eta bahasa Sunda. Da upami muruhkeun mah bakal riweuh, kudu neangan saha nu rek diburuhanana deung di bakal pabeulit di muruhanana lah. Pokona mah hayu urang mumule di bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Sunda, simkuring anya Agisna CB salaku palajar bade ngucapkeun wilujeng mieling poe bahasa Indung saalam dunia mugia urang sadayana tiasa ngalestarikeun bahasa Indung ti kiwari dugi ka salawasna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring Ihsan Muhammad Iqbal. Dina raraga mieling poe basa Indung internasional, hayu urang ngamumule basa Sunda. Lamun teu ku urang kusaha deui, lamun teu ti ayeuna iraha deui. Mieling poe basa Indung internasional ngajembarkeun basa Sunda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta simkuring Gisa Kaisagania salaku top 10 Miss Royal Kasimura 2020 jeung salaku pelajar di SMA Negeri 1 Cikanjung. Simkuring bade ngajak sadayana hayu urang ngagunakeun bahasa Sunda, hayu urang ngalestarikeun bahasa Sunda, ulah era, ulah gengsi jeung kudu bangga ngagunakeun bahasa Sunda. Wilujeng mieling poe basa Indung internasional 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Dani Ramadan bade ngemutan ke kaping 21 Februari aya peringatan poe bahasa Indung internasional. Nah, kusabab kitu simkuring bade ngajak kasadayana kangge ngagunakeun bahasa Sunda supados bahasa Sunda terus lestari. Tong era kudu bangga ngangge bahasa Sunda. Sampurasun. Sampurasun. Tepangkeun wasta simkuring Desi, simkuring ti dieu bade umajak ka urang sadayana kangge hayu urang sasarengan nyarios basa Sunda, ngalestarikeun basa Sunda, ngajembarkeun basa Sunda kusabab basa Sunda kacida endahna sareng kacida rea basana. Wilujeng mieling poe basa Indung internasional 2021. Hurip Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta simkuring Desti Nurhaini salaku pelajar SMA Negeri 1 Cikanjung. Dina mieling poe basa Indung internasional simkuring ngumaja kasadayana hayu urang ngamulai basa Sunda, hayu urang nganggo basa Sunda. Henteu ku urang kusaha deui. Mieling poe basa Indung internasional nganjebarkeun basa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Diki Mahardika. Abdi salaku operator di SMA Negeri 1 Cikanjung. Dina raraga mieling poe bahasa Indung. Kuring bade umajak ka sadayana para wargi. Hayu urang ange bahasa Sunda, hayu urang ngamumule bahasa Sunda. Lamun teu urang atuh kusaha deui kitu. Mieling poe bahasa Indung internasional
ngajemarkeun bahasa Sunda. Hatur nuhun ka para wargi sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta simkuring Eri Irfan salaku guru PPKN dina raraga mepeling poe bahasa Indung Internasional 2002 hiji. Simkuring ngalumaja kasadayana hayu urang mumule bahasa Sunda, hayu urang ngangge bahasa Sunda. Mepeling poe bahasa Indung Internasional ngajembarkeun bahasa Sunda. Cing karacak cai ningang batu laun-laun jadi dekok. Tai cak-cak muragana huntu laun-laun nyadi lebok. Cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta simkuring Muhammad Alfarid. Simkuring ngahaturkeun wilujeng poe basa Indung Internasional. Leungit basana, leungit bangsana. Kumargi kitu, hayu urang mumule tur miara basa-basa Indung di sakuliah dunya. Sangkan teu ilang basa jeung panyaturna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wasta simkuring Masada Amelia, simkuring salaku pelajar di SMA Negeri Cikancung. Dina meeling poe basa Indung Internasional, simkuring umaja kasadayana. Hayu urang mumuli bahasa Sunda, hayu urang ngangge bahasa Sunda. Dina meeling poe basa Indung Internasional, hayu urang ngajembarkeun bahasa Sunda. Ngajaga budaya sareng adat Sunda anu laun-laun dikikis kumbagi globalisasi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta simkuring Melinda Fatmawati dina raragami eling poe basa Indung Internasional simkuring lumaja kasadayana hayu urang memulai bahasa Sunda lamun teu ku urang kusaha deui mi eling poe basa Indung Internasional ngajembarkeun bahasa Sunda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Sekar Indah Lestari salaku guru mata pelajaran biologi dina raraga mieling poe basa Indung Internasional tahun 2002 hiji. Simkuring umajak kasadayana hayu urang ngamumule bahasa Sunda, hayu urang make bahasa Sunda, lamun lain reku urang reku saha deui. Mieling poe basa Indung Internasional tahun 2002 hiji ngajembarkeun bahasa Sunda. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nampangkeun wasta simkuring Pentian Radian dina raragam eling poe basa Indung Internasional simkuring ngajak kasadayana hayu urang angge basa Sunda, hayu urang ngamumule basa Sunda, lamun teu ku urang rek usaha deui. Mieling poe basa Indung Internasional ngajembarkeun basa Sunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta abdi Tetang Syaban Hidayat salaku guru seni budaya sekaligus penggiat teater. Nah, di Nararaga Mieling Bahasa Indung Internasional 2020 hiji simkuring ngumaja ka para sadayana pakai bahasa Sunda sareng kedah ngamumule bahasa Sunda ya. Mun teu urang saha deui atuh sok nya di Nararaga Mieling bahasa Sunda hayu urang ngamumule urang pakai bahasa Sunda nya sakitu nepi katur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana nepangkeun wasta simkuring jekojek albantani wal sundawi di Nararaga Mieling Bahasa Indung Internasional ieu simkuring bade ngajak ka baraya sadayana sangkan tiasa ngamumule bahasa Sunda teras ulah isin dina nganggena sareng kedah bangga dina miarana. Sakitu di simkuring hirup urang Sunda ulah loba kaera tapi kudu loba pangabisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur ti lembur baraya ti kota tepangkeun wasta pun Iqbal. Simkuring umaja kasadayana dina Raraga Mieling Poe Basa Indung Internasional. Hayu urang ngangge basa Sunda, hayu urang ngamumule basa Sunda, sareng hayu urang ngalestarikeun basa Sunda. Lamun teu ku urang rek usaha deui. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus aut-autan, tentu bakal rusak bangsana. Omat ulah gengsi sangkan bisa ngajaga budaya tradisi. Bahasa Sunda ngajembarkeun bahasa Sunda. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.